Awal mula penyakit corona nyaeta dina bulan Desember 2018. Mimiti kapanggihna teh di kota Wuhan, tuluy nyaliaran ka kota-kota liana. Kudu kumaha nyang harupan ieu sasalat teh? Kahiji nyaeta ulah gempeur angger tenang tapi lain hartina lalawara. Poma ulah nganggap enteng kana eta kasakit. Kadua, ngajaga kesehatan lahir jeung batin, mersihan awak jeung hate. Katilu, mituhu kana embaran ti pamarentah jeung ulama. Kumaha carana nyinglar corona teh? Remen mersihan awak, sangkan henteu nombro. Imah jeung lingkungan ge kudu dibersihan, sing sering ngumbah leungeun make sabun dinu cai nu mocol. Ulah poho make masker upama rek kaluar ti imah. Salila corona, sakola diliburkeun. Barudak sakola dialajar dirarompok sadaya. Kagiatan positif anu tiasa dikerjakeun ku urang salami dirompok nyaeta kahiji nyaeta urang seueur waktu sareng kulawarga tiasa mantuan mamah nyapu, ngepel, gegeroh, atawa mantuan apa ngumbah motorna. Kadua nyaeta ngiringan seminar online. Katilu ngalakukeun kaonjoyan saperti nongton drama Korea atawa ngurus kembang aglonema. Kaopat nyaeta olahraga. Hayu urang perangan ieu sasalat sangkan kahirupan normal saperti sabihari. Tetep tuhu kana protokol kesehatan, ulah hilap nganggo masker sareng jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.